minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ansya'ni wa daraji adban tayyaji radal alamiyah ulailan yudi wa karami ulailan yudi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum lillahi abdaguna fadlan minallah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibil hamidah. Amma ba'du, Allahumma alhimna rusdana wa a'idna min syarri anfusina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afa mudha'afah. Wallahu yaqbid wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sanna sanatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa man sanna sannatan sayyi'atan falaha wizruha wa wizru man amila biha. Masih dina harapan anu sami urang ngarepkeun sadayana kana kasampurnaan iman sareng Islam anu mana moal sampurna eta iman sareng Islam angin kalawan ngahaturkeun puji rawuh syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaridoan kana sagarupi tingkah paripola ucap tekad lampah urang sadayana ti kawit niat anu sae urang sadayana angkat kana ieu pangaosan. Mudah-mudahan niat sae urang sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balasan anu langkung sae. Oge niat sae urang sadayana nganterkeun ka urang sadayana kana pintu gerbang nyaeta kaikhlasan, sing ikhlas
Ayeuna ijab qabulna sing leres upami niat ibu-ibu angkat kana ieu pangaosan teh bade naon tanya eta bade dagang. Bade jual, bade ngajual, gaduh icaleun henteu ibu. Dok naon atuh duk dijual aya gaduh icaleun henteu. Di bumi di nota, gaduh. Tah ibu hadirna dina ieu pangaosan teh deuk ngajual bujur. Deuk jual bujur teh tah. Deuk ngajual panon, ngajual ceuli, ngajual kulit, daging, getih, tulang, ngajual ginjal tah. Ngajual jantung, paru-paru, otak, hate dijual, kasaha dijualna. Ka Gusti Allah teteh. Dengan ibu ewa ge osok amun adan lohor, salat lohor tadi teh ngajual teh. Salat lohor teh ngajual diri. Geus aya mah mending kere ngajual diri we lah. Eueuh jualeun. Naon sababna ngajual cabe karek cencannya aya karek kecap geus dibotak geus diguntingan. Aya nya gumeulis aya nama cabena karek cap geus gulak-gilek. Nya geus mereng ieu jangkung teuing teh. Nah. Eueuh jualeun atuh. Mugut aya anu rada lucu ibu eta mah anu dijual teh. Ibu-ibu ngajual hayam meuli ieu usus. Eta we ceuk aing mah hakannya ngajual hayam meuli asin. Nya. Nah, ngajual hayam. Ngajual hayam meuli mending peujit atuh. Nya. Buka mana ya ngajual entog pakai meuli naon? Meuli uyah. Pakai meuli asin kira. Eta mah lucu. Nah, ibu-ibu siap urang ngajual engke di ladangan, aya di ladangan ku Allah. Nya ngan pedah teh di kontanan da. Naon margina bet kudu ngajual teh ka Gusti Allah, ibu rumaos digemukan ku Gusti Allah henteu. Boro-boro ukur digemukan ibu di naon disobat, disemprot, dicagerkeun, disenangkeun, dibungahkeun ku Allah. Ari ngajual ka batur sia. Nah, lamun rumasa ti mimiti tai hayam semprot naon kamu bari nganyuk nya. Rumasa orang digemukan di naon, divitaminan ku Gusti Allah, dicagerkeun ku Gusti Allah, di naon, dah urang ngajual oge ka saha? Ka Gusti Allah. Nah gitu. Jago jual meuli mah ngantara ngaji mah belegug teh. Tara ka mah jago ari dagangna mah ngantara ka masjid mah belegug atuh ari jeung kajual nu bener. Itu mah ada contoh. Anu di pasar nu di warung mah eta mah contoh eta mah. Tapi bapada contoh eta oge ngajual jual beulina kudu karana Allah. Tah. Jual meuli nu asli mah ibu ngajual teh geuningan cenah ka Gusti Allah tuh. Panon jual insyaallah. Kunaon dibeulina ku duit leuwih ti duit. Dihilian kunaon ku emas leuwih ti emas. Kunaon atuh dibeulina cenah ku Allah dihilian bi anna lahumul jannah nya eta ku anu leuwih ti emas, ku anu leuwih ti duit, leuwih ti inten berlian nyaeta kunaon ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan moal bisa ceuk tadi teh moal bisa kenging nyaeta surgana Allah saupamina henteu sampurna iman sareng saumpamina teu sampurna iman sareng Islam. Numawi urang angkatna kana ieu panaosan nyaeta kanggo naon nyampurnakeun iman sareng Islam, ningkatkeun keimanan sareng kaislaman. Rahmat miwasalam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'i tabiin, dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina aisan papayung syafaat mantena di yaumul kiamah
pepenak patepang patepung paamprok jonghok sareng para nabi jalmi-jalmi anu saleh anu mika cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunya sareng di poe kiamat terutami tong jaga-jaga teuing atunya di dunya sareng di akhirat. Mudah-mudahan ibu-ibu orang sadaya ditakdirkeun pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sangat-sangat sangat-sangat bangga bahagia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaha kajalmi anu ka umatna anu kersa nyaeta cili ajak cili tulungan dina kasayan cili ajak cili elingan cili geuikeun mudah-mudahan sholawat anu diangoskeun ku urang sadayana didugikeun ka mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sareng Rasulna uninga kana saha jalmi anu ngaos sholawat ka anjeunna ibu nuju calik anetot dina pangaosan katingal ku Gusti Allah wa taqallubaka fis sajidin ibu eukeur di aya dinu poek dina jajaran loba jalmi anu sujud ngiring sujud Allah terangeun usik malik gerak-gerikna hiji-hijina jalmi anu calik dina pangaosan masing-masing gaduh kamera hiji-hiji ti Allah Subhanahu wa taala umawi sakitu teu oleh urang simkuring nyaeta negeskeun kasadayana wayahna dina ieu pangaosan wayahna nyaeta kedah tiasa naon nyaeta ningkatkeun ukuran keimanan sareng kaislaman anu buahna teh ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon takwa teh? Takwa teh nyaeta ningkatkeun katakwaan teh nyaeta semakin jauh keimanan seseorang semakin tebal, keimanan katakwaan seseorang semakin ningkat, nyaeta semakin eta jalmi tiasa mentingkeun kana parentah Allah, mentingkeun kana parentah Allah, mentingkeun kana kewajiban, ngaistimewakeun kana parentah Allah, ngaistimewakeun kana kewajiban. Anu terutami ngaistimewakeun kana kewajiban eta teh disebatkeun nyaeta sampurna kaimanan. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yatimul iman illa bitamamil faraid wasunan. Hartosna moal sampurna keimanan hiji jalma kecuali manahanana geus mentingkeun ngaistimewakeun kana perkara anu wajib salat. Naon deui wajib we pokona mah sakur perkara wajib dipegawe wasunani jeung pasunatan. Jadi jauh kene urang kana kasampurnaan iman teh naon sababna? Sababnya eta masih keneh ukuran iman urang mah masih keneh iman ipis iman urang maksudna iman urang mah masih keneh can sampurna, masih keneh bolong-bolong, masih keneh nyaeta tatamalan, masih keneh bolong-bolong can sampurna, masih keneh kupatek jadi BS keneh. Nah, BS keneh kumaha sok urang rongsen ku simkuring. Ibu bungahna loba duit jeung teu boga duit bungah mana. Loba duit ibu teh jeung teu boga duit saperak-perak acan bungah mana. Bungah mana tah? Bunga nya marah mai mana beungeut ibu lamun loba duit jeung teu boga saperak-perak acan marah mai mana tah lamun jalma nya bungah keneh keur loba duit dan nu gelo ge cagur heula nya gitu tadina bungah keneh keur loba do ari keur teu boga duit sedih kitu nya mun asa di alung boyong
Masih asa dialung boyongkeun kana leutak. Nya sedih pokokna mah. Nah, lamun can sarua surganya Rasul, lamun can sarua atohna boga jeung teu boga, tah eta teh can sampurna iman teh. Getol mana ibadah lamun keur loba duit jeung keur teu boga duit misalna. Jeung keur cager jeung keur gering nya getol keneh keur cager. Nah, saha jalma anu getol keneh keur cager daripada keur gering eta can sampurna imanna. Ari keur cager mah keur loba duit, keur loba nu ngadukung, keur loba balad, keur loba naon, keur loba penggemar, keur loba anu euleuh, keur loba anu muji, keur loba dahareun, pakaian oge aralus. Nah, iya naon? Sumanget. Ini kapang jumaahan ge teh kemis keneh. Da ka mana mang? Jumaah. Nah. Nya henteu seserahan oge jas dipake. Padahal da ka mana sia cika deuk seserahan. Nya. Nah, ari giliran kubatur teh digegeuleuh. Di naon? Kubatur oge digegeuleuh, lamun ngaliwat oge teh dipuntenan. Terus diomongkeun mah geus bogoh tah mah. Terus loba nu ngewa oge. Padahal ibu lamun jalema ngewaeun ka urang berarti manehana teh teu bogaeun. Lamun jalema ngewaeun ka urang berarti manehna mah teu bisaeun. Lamun bisa mah da ngewa. Lamun boga mah moal ngewa. Maneh geuleuh aing sia make baju beureum geuleuh. Berarti sia teu boga. Hanya lamun boga mah moal nyebut moal ngewa kanu baju beureum. Nya urang mah ngewa teh kana baju hejo berarti teu boga sia. Nya teu boga baju hejo, lamun boga mah ngewa. Nah. Jadi lamun heug ayeuna nitah gawe ge ka jalma eueuh anu daek eta jalma boro-boro diajakan teu diajakan oge hese misalna tah eta teh iman teh can sampurna Bu. Nah nu mawi sakitu peryogi nginum dibere ayeuna dipasihan suplemen lain Superman ya. Suplemen atanapi dibere dipasihan vitamin energi kanggo bisa urang ningkatkeun deui keimanan. Bapak-bapak ge ngilu ieu geura. Ngilu naon? Bapak-bapak ge ngilu tuturut muni. Kumaha? Ari keur ngora keneh pamajikan teh meuni teu kaur ngepot meuni teu hayang modal oge ditawar bade hayu dianteur. Bade ari geus kolot mah bapana anteur mantau ge sorangan ka ditu. Gitu. Eta teh iktina kaimanan teh eta teh kudu naon tina kaimanan teh eta teh henteu sarua henteu sampurna. Maksudna teu sampurna teh ari keur ngora mah disayang di bebeb di naon ngaranna teh bebeb teh beb beban maksudna mah disayang-sayangnya ari geus naon mah kitu ari nges kolot mah gitu nya. Sok Ibu. Pan keur ngora mah Ibu, keur ngora eta keur anyaran kawin. Keur bobogohan we kitu nya. Pang amun hitut ge diempet-empet hayang hitut oge. Geus kadenge pas meureun kakitukeun saeutik. Pret. Kadengeun ku kabogohan teh. Bobosnya eutik cenah. Saeutik meureun. Nah ringet
Ari geus ieu mah geus kolot sarua kolot mah. Da ngaha aja dipongehengkeun kadinya. Disemplongkeun kadinya. Bari dibetankeun teh brot kadinya. Ari geus kitu teh dikebringkeun deui kana beungeutna. Dikadihajakeun. Cek pamajikanna teh ke aing mah cenah. Dek api-api sare aing mah. Dek api-api sare di kamar engke dagoan peuting. Ti beurang keneh geus siap persiapan ngadahar huing, ngadahar sampe, ngadahar naon? Ngadahar sabangsaning ngadaharin sabangsaning pokona mah sabangsaning roai nu kalaritu. Kacang, kakacang. Siap-siap pas giliran peuting nyingkrem di kamar duaan. Cek pamajikanna teh ayeuna aya pembalasan. Teu kadenge yang peledak we teh. Api-api sare padahal peledak we. Cek salakina anu keur reup-reupan asa lelenyapan bau naon ieu teh. Pan nyingkah tah. Buat deuk samurukna. Ngeus teh kaluar tah si salakina teh. Keun. Jadi eta jadi dua sama cenah aya mah. Jadi draw pokona mah. Pembalasan jadi pamajikan mah ngabalesna teh tara ieu, tara nah gitu. Jadi eta teh ku ayana teu sarua. Teu sarua eta teh. Teu sarua dina waktu keur boga jeung keur teu boga eta teu sarua. Eta teh can sampurna iman gitu nya, can sampurna iman. Bahkan dina dikiatan dina hadis anu sanes mah saumpamina wudu dina waktu panas jeung dina waktu keur tiris. Nah waktu keur tiris, dina waktu keur panas katanya. Nah waktu keur tiris, dina waktu keur panas, tah wudu oge eta teh kanggo ngifaratan dina waktu tiris, kanggo ngifaratan karena dosa teh kanggo ngifaratan karena dosa-dosa gede ya. Teu aya bentena wuduna jalmi anu dina waktu tiris jeung dina waktu keur panas. Gitu dah. Terusna pamit dina pangaosan misalna pamit dina pangaosan ye. Pamit dina pangaosan sakali niatan ku urang sadayana nyaeta urang sadaya bade naon disebatna teh bade nawarkeun. Nawarkeun naon ngaranna teh? Bade ngasongkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah meuli ka hiji jalma anu iman kana dirina jeung kana hartana naon oge kana hartana ke diladangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berangkat tina keimanan anu tadi atanapi berangkat tina ningkatkeun katakwaan anu tadi. Apabila urang sadayana masih keneh keimanan urang teh masih keneh di bawah level nanti masih keneh di bawah rata-rata gitunya. Benten sareng keimanan para nabi atanapi para wali atanapi jalmi-jalmi anu kiat keimanan anu sanesna. Maka sakedikna urang sadayana kedah uninga kana cabang-cabang keimanan salah sawiosna upami nyenangkeun ka Gusti Allah eta mah
nyenangkeun ka Gusti Allah mah eta mah keimanan tingkat para nabi. Para nabi mah pada melana teh nyenangkeun ka Gusti Allah. Para nabi eta. Terus atuh para wali mah pada melana teh nyenangkeun ka Kangjeng Rasulullah. Tah, aya deui jalmi para kiai. Nah, para kiai, para ulama nyenangkeun ka para wali ka jalmi-jalmi anu soleh. Tah, upami urang levelna teh nyenangkeun ka Gusti Allah, moal bisa ada tukang maksiat. Lamun nyeun bebendu Gusti Allah, babari urang mah. Lamun nyenangkeun Gusti Allah teu bisa. Can bisa we. Nah, terpaksa atuh urang kudu nganggo naon? Kudu cukang lantaran, kudu nganggo perjalanan syariat. Nah, kudu nganggo perjalanan syariat. Sapertos kieu Ibu anu nyageurkeun teh Gusti Allah da anger atau ari gering mah urang mah kudu make syariat. Tapi sanes hartosna poho ka Allah maksana. Kumaha syariatna? Jadi saha jalma anu hayang senang kudu bisa nyenang ti dituna ye. Saha jalma anu hayang senang kudu bisa nyenangkeun Gusti Allah. Saha jalma anu hayang bungah kudu ngabungahkeun ka Gusti Allah. Saha jalma anu hayang mulya kudu ngamulyakeun ka Gusti Allah. Saha jalma anu hayang berharga, hayang dihargaan kudu ngahargaan ka Gusti Allah. Nah, bisa teu ngahargaan misalna kieu bisa teu salat teh eta teh ngahargaan ka Gusti. Salat teh eta teh naon ngaji teh eta teh nyenangkeun ka Gusti Allah. Salat teh ngabungahkeun ka Gusti Allah. Tah eta bagian para nabi teh. Nah, kumaha ari urang nganggo perjalanan syariat. Sakumaha kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma anu naon? Saha jalma anu henteu nyenangkeun, henteu ngabungahkeun ka tatanggana, maka eta jalma moal meunang syafaat kaula saur Kangjeng Rasul. Jadi kawajiban urang sadaya leuwih teulah kudu bisa mere kabahagiaan, mere kasenangan, mere kabungahan ka saha nya eta ka tetangga, ka batur saha anu leuwih utamana? Anu leuwih utamana mah nyenangkeun, ngabungahkeun ka batur saimah, ka batur salemur, nya nyenangkeun ka saha? Nyenangkeun ka ngabungahkeun ka babaturan sok sanajan ka jelema anu kafir tah kitu. Ieu mah sok sanajan ka jelema anu kafir, bahkan ka jalma anu ngewaeun ka jelema teh ngewaeun ka urang, suhan we. Gitu. Tah eta bakal disenangkeun ku Gusti Allah. Lamun urang pagawean nyenangkeun ka jelema, mangka Allah bakal ngutus atanapi bakal bakal nitah hiji jalma anu bisa ngabungahkeun ka anjeun. Jadi intina meureun cek urang dieu mah kieu, amun sia hayang bungah kudu bisa ngabungahkeun batur gitu. Ari pagaweana teu ngabungahkeun maka batur misalna nah cenah euy batur itu teh mun dijara rudes ka urang teh da sia judes ka batur. Kitu we da hukum karma berlaku Ibu tahun 2026 tere. Nya Bu sok diajar. Ibu tas nyarekan salaki lak-lak dasar nah di kebon aya nu nyarekan tubuh-pugu kudu inget karena lain dosa, kudu inget karena kesalahan sia. Itunya tiata isna. Jadi lamun urang misalna
di Indonesia. Ya, di Indonesia ya di mana ya teh? Ya teh di mana di Indonesia lain. Di Indonesia di Lemur. Orang teh di Indonesia nggak nyenangkeun kabat katamu atau napi kabatur ngabungahkeun kabatur. Jik ini ka Mekah teh di ditu teh bakal aya anu nyenangkeun. Lamun di Indonesia na tukang ngabungahkeun, tukang bantuan, tukang babantu kabatur, maka di Mekah oge atanapi di Madinah oge bakal aya anu ngaban. Lamun di Indonesia na tukang ayeuna kayak heula ulah ka di akhirat. Di Indonesia na tukang nuduhkeun kabatur, lain tukang nyesatkeun, tukang jadi we batur teh kalangsu. Di naon disebutna teh dijongklokkeun, dituduhkeun, dilojokkeun. Di Indonesia na tukang ngalojokkeun, jadi we kalangsu batur teh. Nah, di Mekah nage bakal dilojok. Di Mekah nage bakal dilojokkeun. Tade. Lamun aya tadi. Nah gitu. Eta terus ngajadikeun hukum alam, hukum karma namanya. Hukum karma tapi hukum alam sebagai disebutna hukum karma teh maksudna hukum kaima, hukum anu di canak tina kaimanan tadi. Lamun urang daek nyenangkeun ka batur saimah atanapi ka batur salamur, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngutus hiji jalma, ngajadikeun hiji jalma anu nyaho anu bakal bisa ngabungahkeun ka anjeun. Nah gitu da Islam. Salajengna sampai sejauh mana orang bisa ayeuna ngaistimewakeun atau maksudna ngaistimewakeun teh naon lamun di dieu mah nganomer hiji sik ibu, mun ibu anu ngajakan, ibu teh anu ngajakan jauhna meureun ka Mekah, dekeutna heuh ngajakan urang ulin orang jalan-jalan, jauhna ka Mekah, dekeutna ka Kerkop, atanapi dekeutna ka Pasar Bo we. Hayu urang ulin teu boga nu hiji, cek ibu teh. Tah naon maksud anu hiji teh? Tuh, panelis ka mana karep teh. Berarti ibu teh geus nganomor hijikeun. Heeh. Ibu lamun ibu nganomor hijikeun Allah nya. Lamun ibu nganomor hijikeun Allah, maka ku Allah ibu teh bakal dipake nomor bakal pangheulana ibu beungharna oge, bakal pangheulana senangna, bakal pangheulana beungharna, bakal pangheulana meunang kabagjaana oge. Lamun ibu nganomor hijikeun Gusti Allah. Da salareha ge salalemur apal atuh ibu, salalemur ge apal yen dunia teh dunia teh salalemur ieu mah apaleun. Dunia teh harta banda teh nipu. Dunia teh nipu. Innamal hayatud dunya illa mata wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ari dunya teh eta nipu ade. Sok teh nipu kumaha? Cigana nipu teh. Cigana cek ibu teh kieu. Cigana bari nangunyar kita. Da cangkeul baru. Cigana lamun boga duit 5 juta meureun tenang. Terus pas giliran geus boga teh 5 juta goblok geuningan kurang. Boro-borotan cigana lamun boga duit 20 juta cigana tenang. Geus teh ngalaman boga duit 20 juta boro-boro tenang geuning loba pisan kurangna. Pernah ibu nyekal duit 20 juta pernah? Tenang henteu. Senang teu anger. So. Hanya kalau atuh heula.
Cigana eta dunya dina hiji lamun hiji hayang 2, mun 2 hayang 3 juta, mun 3 hayang 4 hayang 5 hayang genep eta ketetapan naon ketetapan Al-Qur'an segel dicap dina Al-Qur'an eta dunya manipu nipuna kumaha ibu nipuna kumaha contohna dunya mah ciga es urang keur haus nginum es da kalah beuki haus dahareun nu pangeunah-ngeunahna teh eta teh ngandung penyakit dahareun nu pangeunahna teh sok. Tapi dahareun nu teu pati ngeunah bahkan meuni pait teh eta teh ngandung obat. Nah gitu, nipu dunya mah. Tara aya sugan sok ibu ngarah tere damang, ya mam agar mam naon? Mam ieu ngarah tere nu amis pokona mau ngalpoe nu amis ibu teh akala beuki geuring. Dah seseueurna tuangan anu raos teh eta teh ngandung penyakit sapertos naon ibu sapertos naon sapertos nyaeta minuman dahareun anu katinggalina herang padahal nganggo formalin teh hartosna formalin teh siga formalin aqua ibu aqua apal aqua gelas aqua eta make formalin teh make pemutih make formalin, make pengawet teh. Heran teh geunya. Nya ajaran inum. Tegung silila nyeri kieu. Kadituna teh nyeri nyeunghap. Kadituna teh asa cara rangkeul. Kadituna teh eta aqua ibu ce asak ci ata. Da baheula keur sok naraheur cai mah ibu eueuh nu kararitung. Eueuh nu sautak-sautik dipariksa. Sautak-sautik dipariksa. Simkuring nah cenah bet wawanianan nyebutkeun aqua cai anu aqua gelas nu kali itu make formalin. Da simkuring mah teu beuki tiba heula ge. Tara simkuring mah. Malah lamun aya nu minta cai, nyugeun cai cek abumi teh. Ganti. Ibu ta anu geringan wae lah ieu mah khusus anu geringan wae keur nu cager mah. Anu geringan wae eureun minuman aqua geura sok. Minuman cai aqua di warung. Naon ngaranna teh? Mineral jodok naon. Can pernah semuanya teu baheula ge. Ngan pernah eta oge utah langsung tah. Pernah nginum cai aqua kok diserot kieu aja barudak mah. Kade eta teh Bu. Make formalin. Jadi hartosna formalin teh pengawet. Make bahan pengawet. Naon pengawet teh? Matak lamun ibu lamun hayang paranjang umur sok caina make formalin mani di dinya. Kalau awet geura. Ibu hoyong panjang umur hoyong. Didoakeun ku simkuring sing hirup tapi ka poe kiamah daek. Nah, ge poe kiamah. Batur geus marangot ieu araraya. Iya. Nya, maksudna panjang yuswa teh di dinya teh sing seueur sing dipaparin pitulung ku Allah midamel kasaean maksudna. Eta tuangeun Ibu. Tuangeun anu raos-raos eta teh ieu teh loba tipuan-tipuan Ibu. Loba tipuan-tipuan tina perkara dunya. Nya ulah cenah lain ulah. Mangga ngan aya paripaos saur sepuh mah cenah boga mah kudu resep mah ulah. Nah anu ulahna teh resepna. Anu kana dunya mah boga mah kudu pek wae. Ngan ulah mah resepna. Pek wae. Deuk boga mah. Ngan ulah maksudna resep teh tepikeun kacul-cul tina kawa. Gitu. Maksudna resep teh tepikeun kacul-cul tina kawajiban. Naon kawajiban teh? Nu kahijina salat anu 5 waktu. Terus kadituna cul tina kawajiban teh misalna resep kana dunya tapi tepikeun kadinggalkeun salat. Eta nomor hijina mah. Nomor hijina. Matak saur tadi dibahasakeun
ngajual diri ka Gusti Allah bakal dibeungharkeun Gusti Allah kayak gitu. Nantina salat anu 5 waktu. Salajengna nu disebatkeun resep teh nyaeta poho kana kewajiban kabebenyokeun gitu nya, kabebenyokeun. Padahal contoh nama seperti barudak ya. Budak resep karena gamar, resep karena kaleci, resep karena aya nu resep karena HP segala aya teh. Ari eta ngaranna cocok. Ari keur sare sok ngadu kaleci tara. Resep karena mobilan ti isuk-isuk pikeun ka magrib teu lesot eta mobilan. Nah, da keur sare mah los we teu ka mana. Sakumaha resepna oge kana cocokan moal dibawa sare ta budak teh. Malah mah deuk ditukeran ulah, deuk dibeli oge ulah eta mobilan teh. Bakat ku resep meureun kana mobilan eta budak teh. Tepikeun ka ayeuna resep we pokona mah. Lamun eueuh sakedeung ge geuwatna nanyakeun. Tapi waktu nasare mah reup we ka mana we teh. Sretna. Nah, jika kitu dunya teh jika kitu. Kumaha ngan saukur cocokan. Sugan kieu boga ayeuna naon? Tanah contoh nu tadi. Hartosna anu boga kebon, geus waktuna paeh mah moal dibawa eta kebon teh. Anu boga sawah jeung galengna moal dibawa ka geus paeh mah moal masogan ge geus paeh mah moal dibawa. Sugan anu boga mobil jeung garasina dibawa ka kuburan dipake padung sugan henteu. Sugan anu boga imah jeung lotengna dibawa ka kuburan henteu nya. Henteu. Sugan anu boga pakaian jeung lomarina dibawa modar gitu. Henteu. Eta nu disebut nipu teh. Padahal bu nya da eta nu bakal ngahisab teh. Anu bakal ngahisab teh anu teu dibawa modar teh. Anu bakal ngahisab teh anu teu dibawa pa eta dihisab kena. Nah, terus atuh ditegaskan dina ilmu tauhid, heulanya ditegaskan dina ilmu tauhid heula. Kumaha negaskeunna? Nyaeta sakumaha perjanjian urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala di atawisna urang sadayana parantos janji ka Allah Subhanahu wa taala moal deuk naon? Moal deuk ngijing sila bekok sembah, moal deuk baheula teh pan kitu teh asyhadu teh. Moal deuk ngijing sila bekok sembah, moal deuk ayeuna lanca-linci luncat luas luis jeung luas leos ka mana hareup dina peribadahan teu aya deui kana yen teu aya deui pangeran anu wajib disembah di ibadahan dipenta angin Gusti Allah. Nah ieu tina perihal naon? Perihal ilmu tauhid teh iya kana budu ngan ka Gusti wungkul abdi sadaya ibadah atawa nyembah atawa ngagungkeun. Wa iyyaka nasta'in sareng ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung. Anu mana eta nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala nya kudu diterjemahkeun oge. Kudu diterjemahkeun. Mana nu terjemahkeun teh? Sanes nyuhunkeun pitulung ku bahasa ngan saukur bahasana hiji ibu nyuhunkeun pitulung teh. Nyuhunkeun naon wae ieu
Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun tulung. Terus terapkeun kadituna kumaha? Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pituduh. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun kasalametan. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun hampura. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun rezeki. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun sehat. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun dijaga. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun diraksa dijaga tina kaonan. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun kakiatan. Bidamel kasaean. Ngan ka Gusti wungkul abdi sadaya kade bisi lain ka Gusti nyuhunkeun kabahagiaan. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun kasenangan. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun naon? Kapinteran. Ngan ka Gusti wungkul abdi sadaya nyuhunkeun naon? Sok atuh deuk nyenta naon? Nyuhunkeun kabeungharan. Nyuhunkeun kabeungharan. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun ayeuna kakiatan gitu nya. Tah wa iya kana stain teh loba geuning. Sakitu nya. Wa iya kana stain. Nya diterangkeun di dieu. Nya eta cenah kakarakna denge abdi mah nya ari sugan teh ngaji teh lain ngajual diri. Heuh da ngajina meureunnan ka mana karep. Asa kakarak ngadenge wajar maneh teh. Oh, salat teh ngajual panon. Oh, salat teh ngajual bujur. Oh, salat teh ngajual ceuli, ngajual kulit urang. Jual. Ka Gusti Allah kakarak can pernah can aya ajengan nerangkeun kitu pan aing dieu, bae lain ajengan ge. Nah, heuh ibu ayeuna aya emas sagede rantang. Aya awi peot, awi garing sadeupa. Lamun ibu ti lelep kekerebekan dina leuwih deuk nyekelan emas deuk nyekelan awi garing. Nya, sugan bakal ngarasa selamat. Atuh danya ibu, itu mah ajenganna meni juta-juta. Bae atuh ibu juta-juta ge da ari keur eueuh mah nya aya kolopetong ajengan tah kolopetong. Keur bae hitung-hitung ajengan kolopetong ge. Kakarak cenah ngadenge pengajian di kidul di belah dinya mah cenah. Ka eta cenah urang teh urang ngajual diri hayu. Hahayu. Ulah kaelehkeun ku bonon. Ngajual. Nah baheula mah bonon ibu. Ulah ngajual diri ini tengah peuting ka mana ka tempatna. Bari ditepakan kaleng diskuitna teh 300. Heuh sakali 300. Nya. Kade ulah kaelehkeun ku awewe teu palarugu. Ieu mah lada awewe pu. Lada awewe puguh aing mah. Nu manu teu palarugu teh ngajual dirina lain ka Gusti Allah. Moal tah nu tadi teh ngan ka Gusti wungkul abdi bade ngajual di kan kitu teh iya kana sain teh. Ngan ka Gusti wungkul abdi bade naon buburuh. Aya tukang buburuh di dieu. Nya, saha eta? Ngarah ngarti ngan ka Gusti wungkul abdi buburuh. Pek wae buburuh ka Gusti Allahna. Maksudna lamun urang deuk buburuh teh niatan karana maksudna kitu. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun nya eta karidoan. Nyuhunkeun naon deui? Nyuhunkeun karidoan ka Gusti wungkul. Kitu nya. Salajengna ya ulah diheulakeun ka jelema atuh. Di mana urang nyuhunkeun ka Allah unggul Allah senang. Tah, karek Allah senang. Nah gitu. Pan ngangos teh karek syarat eta teh, karek syarat naon? Nyenangkeun, kudu bisa nyenangkeun ka Gusti, ngahargaan ka Gusti, ngaistimewakeun ka Gusti Allah. Karek urang bakal istimewakeun Gusti Allah. Gitu. Ngan urang make syariat. Kumaha syariatna? Kudu mentingkeun kanu jadi salaki. Saha jalma anu mentingkeun kanu jadi salaki. Eueuh jalma anu pang penting-pentingna di alam dunya ieu kecuali salaki aing. Kebenaran sim kuring keur teu boga salaki ieu teh. Jalma anu pang penting-pentingna iwal salaki aing kuduna teh kitu. Tah eta
Jadi eta jalmi dina syariatna ciga kitu hakikat nama nyaeta mentingkeun ka Gusti Allah sabab ridho Allah aya dina ridona nu jadi salah gitu. Atanapi Allah anu pangpenting-pentingna jelema ya iwati ayeuna inung bapa atau inung bapa aing misalnya tanapi guru aing gitunya guru tawon pang pentingna sok pentingkeun urang eta tatangga pentingkeun aya paripaos deog sengkok golep palung oge batur salam aya paripasa gitunya paduli teuing deog sengkok golep palung oge batur salemur tawon penting heula ulah waka mentingkeun ulah waka mentingkeun ulah waka mentingkeun batur nah gitu. Bahkan di alasan ieu mah jadi saha we nu deukeut eta nu kudu pentingkeun nu deukeut ulah ka mentingkeun nu jauh disebutna teh naon ulah mentingkeun ka melong ulah mentingkeun ka melang kudu mentingkeun ka melong misalna Pak Ustad bade angkat ka mana eta bade caramah ka mana ka ditu tuh ka tukangeun gunung itu pokona mah tetangga sia tara ka masjid ajakan. Oh. Kalau ka gunung itu dakwah, dek ceramah ajakan. Ari majalah dita. Nah, mang tara ka masjid. Da tara diajakan tak ku ustaz. Iya, ari cek ustaz teh nyebut tara diajakan sapeker tarik sia teh bonge. Cek ajengan aya we. Nya sapeker tarik aya ala sholah, aya apalah dalain ngadanan nu paeh aing teh. Ngadanan anu anu hiru. Ngadanan nu lain ngadanan nu paeh atuh. Ibu, eta geuning sok aya lamun aya nu maot kamari ge nya karana santun lanceuk almarhum nantunkeun. Bade di kakuburan teh sok diadanan. Tegiran ge berarti nah gitu ngong teh adan maghrib Allahu akbar eta si aki-aki geus kolot sia teh geus boga incu da tegiran-giran sia teh modar da anu di adanan tegiran-giran mah maut di mana-mana iya mah di adanan di komatan hare-hare teu buburannya hati teh nya berarti nah cenah hirup awak mah teh ngan hate sia paeh teh gitu pabeurieun ngadanan batur ngajakan batur teu cik sakalian di adanan atuh kana teh ari di kita adan hoream goreng sorakna da siga me badot hoream sakalian di adanan aku batur atuh nah gitu nu penting eta iya dina kewajiban iya anu leuwih teu heula nya eta kudu dituntaskeun heula kewajiban sebagai naon janji urang sadayana dek ibadah dek minta tulung oge ka Gusti Allah cik ibu anu jago atanapi anu tukang gawe anu jago ngala duit teh kitunya anu jago usaha jago gawe jago tani jago bana eta tararani sareria tararani eta maraneh eta dararagang arusaha atanapi nyararaba eta hasilna keur naon keur bekal naon keur bekal naon keur bekal hirup mah bagong ge bisaeun keur bekal ibadah nya acara keur bekal hirup we keur bakal hirup mah beurit oge masuk mawa ieu ka ditu ka jero liang teu kudu salat atuh ongko tani jeung dagang jeung gawe jeung usaha jeung keur bakal ibadah ari geus sakalian di adanan teu nyalamperkeun berarti pengkhianat agamanya pengkhianat kana diri sorak innallaha la yuhibbul khainin Allah teu mikaresep ka jalma tukang hianat kana diri sorangan atuh kitu mah ongko maneh teh cenah eta lamun boga edeuk
ada ibadah ari salat ibu saumur hirup teh salat teh saumur hirup teh ngan saukur 300 poe ibu kewajiban salat teh saumur hirup teh salat teh 300 poe saumur hirup teh sok itu sapoe sapeting 24 jam sampai sapeting kita 24 jam wajib salat teh 5 waktu kali 5 menit we. Kali 5 menit berarti sapoe teh 25 24 jam cokot 25 menit. Nah, sabaraha? 25 menit kali sabaraha? 25 menit ari sapoe teh ari sapoe teh sabaraha menit Ibu? Sapoe sabaraha menit? 24 jam sabaraha menit? 60 kali 24. 60 kali 20 60 kali 24 sabaraha? 60 kali 24 sabaraha? 20 kali 60 24 kali 60 cokot 25 menit. Lamun umur 60 tahun sabaraha poe eta teh? Tah salat teh 300 poeun. 300 poe sabaraha jam? 300 poe sabaraha jam? 300 poe setahun. Setahun sabaraha jam? Da teu lila tuh ayeuna hitung ieu we hitung mundur we. Hitung mundur. 24 jam dicokot 25 menit, lain 25 jam. Dicokot 25 menit. Sawaktu 5 menit. Nah, ada moal meakeun saheuleur atuh. Gara-gara salat heula jadi we ieu katinggalieun saheuleur da henteu. Oh, 5 menit salat mah. Nya, 5 menit salat mah. Eta nu keur ngagoreng gehu bala-bala. Salat heula da moal beakeun saserok atuh. Jadi we urang rugi saserok. Salat heula. 5 menit salat teh. Nah, paling lila ge. Nya, oh urang mah salat epres we. Nah, kawan naon sur tadi teh nomor ini kewajiban la yatimul iman illa bitamamil faraid sunnah wala yufsidul iman illa bijuhudil faraid sunnah. Ruksak keimanan teh ari ruksakna keimanan teh mimiti leungit katenangan, leungit kabungahan, leungit kasenangan, mimiti leungit kasenangan, kabahagiaan, katenangan akibat ngahaja-haja ninggalkeun salat ngahaja leungit. Jadi bahasa iman mah bahasa Arab, dalam cek urang mah katenangan, kasenangan, kabungahan, bahkan leungit masa depan hiji jalma masa depan anu cerah teh nya leungit ku ayana juhudil faraid teresep kana ngalaksanakeun kawajib. Mimiti salatna, puasana ditinggalkeun, salatna ditinggalkeun, puasana ditinggalkeun, zakat gitunya. Terus karituna teh ninggalkeun naon? Karituna teh tah tidinya nya kumaha kedaana ditumbuhkeun deui tapi hadihi wa asluhu syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mimitina tumbuhna kaimanan teh tina nyaksikeun diri urang
kana nyaksikeun diri kana yen teu aya deui pangeran anu hak diibadahan angin Gusti Allah angin Gusti Allah sebagai naon nyaeta wahdahu sahiji ngan sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarencangan Allah sareng Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah utusan Allah. Nah maksana teh anu ngarencangan Allah teh kieu Bu agama Bu. Agama di Indonesia aya saberiji. Tuh jera rempe, ciga tarang ngaji we. Atuh teu ngaji sakola atuh. Agama di Indonesia saberiji. Nah jera rempe. Salam dunya we, salam dunya. Dalam dunya agama saberiji. Jangan ulah. Aya hiji Ibu agama teh. Agama Islam. Salian ti agama Islam eta mah kabelagugan, kabodohan, katololan. Agama salian agama cek saha cek urang Islam. Ari Ibu. Kada Ibu. Bisi ayeuna sekali deui. Naon sababna Ibu cenah aya cek batur mah cenah nya ieu teh Kristen teh aya agama Kristen cek batur mah. Agama Kristen. Nah, orang Kristen ge nu pinter mah jara diasup Islam atuh. Anu geus pinter mah pang pinter-pinterna orang Hindu, pang pinter-pinterna orang anu pang pinterna, pang cerdasna orang Kristen, pang pinterna orang Konghucu, jadi asup Sokra. Aya anu asup Islam, Kristen pinter teh langsung jadi ceramah. Wah, gitu ya. Bakat ku pinter. Jadi, Bu, kumaha cenah? Matak Ibu sabodo-bodona umat Islam, naon cenah? Sabodo-bodona umat Islam dibandingkeun jeung orang Hindu atanapi orang Buddha anu pinter mah masih keneh pinter keneh orang Contohan ulah. Geulis teh monyet eta mah. Monyet meni geulis teh eta monyet dilipeun make barukat. Bogoheun teh salaki Ibu. Sarena jeung saha jeung Ibu jeung monyet. Anger we kaing keneh. Nah, gitu monyet nu panggeulisna dibandingkeun jeung pamajikan maneh geulis mana? Ngageulis keneh awewe atuh. Jadi sagoreng-gorengna jelema dibandingkeun jeung contoh. Agama teh kitu ku. Agama. Nya agama teh kitu. Sapinter-pinterna non muslim sabodo-bodona jelema Islam, sapinter-pinterna non muslim anger keneh, meunang keneh anger keneh, milih keneh, meunang keneh orang Islam. Nya kada Ibu isi. Nah ieu mah secara pendidikan secara pendidikan bag-bagan pendidikan Islam. Nah cenah kateranganana geus beda deui wae. Beda di mana sim kuring cek guru kitu nya kitu ada bejakeun. Nya cek dawuhan Allah dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim inna dina indallahil dina Qur'an ngan aya eta-etana. Leres dina Al-Qur'an teh agama teh ngan aya geus kitu. Aya kitu agama salihat teh eta dawuh. Saya Ibu. Wah agama salihat Islam. Cek tah eta unsur keyakinan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ulah ngayakinkeun kasalian ti Gusti Allah eta aya agama salian ti Islam misalnya. Ulah aya agama salian ti Islam. Ulah ngayakinkeun. Boro-boro ngayakinkeun ngaku ge ulah kan bae urang. Keun we teu apal seluk-belukna oge. Ngan abi mah cenah ieu mah Hindu, paduli aku maneh eta mah. Da urang aja gitu. Ngan saurpun guru kitu Bu. Jadi salian ti Islam eta mah nu aya ge minadzulumati ila nur.
ari agama Islam cahaya, salianti Islam poek. Itu hartosna bodoh. Nah, lamun geus pinter mah keke bakal asup Islam. Nah gitu. Cenah contohan deui cenah resep sok mangga. Yos dicontohan deui. Sabodo-bodona anu init kana pengajian dibandingkeun jeung jelema anu pinter tapi teu daek mantong. Hiji tah. Kana pengajian masih kene menang nu mana? Menang nu init, sabab nu init mah dibere naon teh plastik teh? Sia mah bodoh atuh. Oh kok pinter tapi teu initnya malah menang ciu. Gitu. Nah gitu. Nah gitu kusabtos menang ciu teh. Contoh deh, nah gitunya. Sabinter-pinterna ajengan, ajengan sorban lagi. Tapi itu mah jelema teh bodoh, tapi ka masjid daek salatna teh. Ieu mah sorban 7 dipake kabeh. Ajengan, tapi salatna teh digogobrok di ieu mah. Menang keneh itu lah. Menang keneh anu ka masjid gitu. Nah gitu di atawisna. Jadi saya deui. Contoh tuh depan. Contoh. Nah. Siap contoh. Orang contoh anak teu contoh mah ngarti atuh ya mah. Senang-senangna jalma loba duit teu daek sok. Nah, dibanding jeung jalma anu daek salat teu boga duit oge. Atuh nganyuk nah. Jalma daek salat tara boga duit tapi daek salat. Eta leuwih alus keneh eta. Tah daripada jalma deuk menang kesenangan ti mana? Deuk menang ketenangan, deuk menang bahkan kali itu deuk menang keselamatan ti mana? Sabab gantungkeun kasalamatan, kasenangan, kebahagiaan teh kana paraid wa sunan. Artosna kana ngalaksanakeun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahagia, kebahagiaan, kabungan, kabagjaan keur jalma anu iman, anu mana anu salatna tara kali. Eta nya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Ya. Kata Nabi dina ayat tusanes qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasol. Kebahagiaan keur jalma anu ngabersihan hatena jeung pikiranna. Terus manehna geus dibersihan hate jeung pikiran teh kunaon ngabersihanana? Ku zikir, ku ngaos sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bersih pikiran teh ku maca salat, bersihan deui hatena. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, bersih hate ku ngaos tasbih, ku ngaos zikir. Nah, ku dikir teh jadi bersih wa dzakara asma rabbi fa sholat, terus salat takare. Jadi teu aya kesimpulanna mah teu aya jalan keur kabunga, keur kabahagiaan, keur kasuksesan hiji jalma, keur kasenangan, kabahagiaan hiji jalma lintang ti jalan teh salat. Teh kitu nya. Salat anu upami nu tadi mah kanggo bersihan pikiran shalawat, kanggo bersihan misalnya pikiran teh teu pararuguh baca shalawat, hate teu pararuguh misalnya hate teh asa nyanyautan wae inget wae ka inget wae ka saha aya laguna geuningan jadi inget ka isuk ninyu kopi ngamparkeun udut jadi inget ka
Jadi inget ka mantan cenah. Ta eta kumaha cenah ya? Baca subhanallah walhamdulillah. Obat lain dikira. Obat ti Allah subhanahu. Ulah kieu cenah Al-Qur'an teh obat cenah Al-Qur'an teh. Dina Al-Qur'an teh kabeh Al-Qur'an obat. Eta aya subhan fasabbih bismi rabbika wastan. Nah eta obat nama. Obat hate teh nyaeta cik ari tasbih Quran sanes. Ari zikir Quran sanes. Quran. Dikir teh eta teh Qur. Jalma dikir eta teh maca Qur. Jalma salat oge maca. Jalma zakat oge barang bere eta teh Quran teh. Ngan lain dibaca tapi di Quran nu diamal. Jadi Quran teh definisi Quran teh Ibu, aya nu didengekeun, aya nu dibaca, aya nu dihartikeun, diyakinkeun, aya anu diamal. Anu diamalkeun. Anu diamalkeun teh. Nah, termasuk nya eta ngadoakeun ngiriman ka ahli kubur eta ge Quran, Qur'ana anu diamal. Nu diamalkeun. Jadi Quran teh tilu definisina teh. Ulah maca hungkul Quran teh. Alus macana. Macana alus teh ngamalkeun mah. Gitu kan? Definisina teh aya anu diyakin, aya anu ditekadkeun, aya anu definisina teh aya anu diamal. Ari kawin oge da maca Quran teh. Ngan Quran anu diamalkeun gitu tah di atawisna. Salajengna atuh berikut pengamalan salah sawios pengamalan tina Al-Qur'an teh kanggo kasimpulanna salah sawiosna nyaeta Al-Qur'an anu sakumaha tadi anu diaoskeun nyaeta urang ngajual diri ka Gusti Allah. Itu ngajual diri ka Gusti Allah teh maksudna ngawakafkeun diri ka Gusti Allah, masrahkeun diri ka Gusti Allah. Ya teh pangaosan teh pangaos calik dina pangaosan teh teh ngaikhlaskeun diri urang ka Gusti Allah. Tah sakitu paintunya anu kahaturkeun mudah-mudahan kapayun tiasa langkung naon nu tadi teh langkung ngaistimewakeun teh kieu Bu, ngaistimewakeun karena parentah Allah gitu, ulah nyapirakeun karena parentah Allah. Salat aja sudah kau sapirakeun apalagi aku gitu kan. Nya lamun jalma nyapirakeun kana salat komo ka pamajikanna. Mun jalma nyapirakeun kana salat komo ka salakina. Lamun nyapirakeun kana salat teh nyapirakeun komo ka dulurna gitu nya, komo ka pamajikanna, komo ka dulurna gitu. Jadi nu leuwih teh heula nu ulah disapirakeun teh naon salat. Tadanallahu ya ajmain, Allahumma fiqh la aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.